Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pala wargi sadayana wilujeng patepang deui sareng simkuring dina saluran pamedar basa Sunda. Saluran anu medar perkawis basa Sunda, sastra Sunda, sareng budaya Sunda katut pangajaranana. Dina pamedar basa Sunda anu ayeuna simkuring bade neraskeun anu ti payun nyaeta perkawis sisindiran. Mung ayeuna mah patali sareng nyieun wawangsalan. Pami rarakitan sareng paparekan mah atosnya ta akhirna kantun nyieun wawangsalan. Palawargi sadayana sakumaha anu parantos didugikeun ti payun, wawangsalan mah wangunna beda jeung rarakitan atawa paparikan. Kitu deui eusina. Dina wawangsalan mah aya barang atawa hal anu kudu diteguh maksudna, aya hal atawa barang anu diwangsalkeun saperti teh disumputkeun. Samemeh urang nyieun wawangsalan alusna mah wano heula kana ciri-cirina. Ciri-ciri wawangsalan. Hiji dina sapada diwangun ku dua padalisan. Hiji sindir jeung hiji eusi tah bentenna sareng paparikan atana pirarakitan teh wawangsalan mah dina sapadana diwangun ku dua padalisan, ku dua jajar. Dina unggal padalisan diwangun ku 8 engang. Ieu mah sami margi umumna sisindiran bade paparikan, bade rarakitan, bade wawangsalan unggal padalisanana diwangun ku 8 engang. Unggal jajaranana diwangun ku 8 engang. Tilu, padalisan kahiji disebut sindir anu diwangun ku cangkang jeung wangsal. Jadi dina padalisan kahiji teh eta disebutna sindir, di dinya teh gumulung aya wangun jeung cangkang, gumulung aya cangkang jeung wangsal, gumulungna di dinya teh jadi cangkang sakaligus oge wangsal gitu. Anu kudu diteguh teh naon cenah ari wangsal teh tadi disebatkeun. Wangsal teh henteu ditembrakeun. Hal anu henteu ditembrakeun ya. Hal atanapi barang tapi disumputkeun dina cangkang teh pan gumulung teh tadi. Nyindiran barang atawa hal ku nyebutkeun rupana, sifatna, asalna, gunana, sareng sajamina dipapandaikeun kana barang atawa hal anu meh sarua, meh sarupa atawa sasifat sareng eta gitu. Contohna contohna sindir, bagian sindir. Teu beunang di hurang sawah, sabana eta? Teu beunang di hurang sawah eta teh cangkang sekaligus sindir. Sindir cangkang sekaligus wangsal. Didinya dina teu beunang di hurang sawah teh cangkang tapi aya anu diwangsalkeun eta cangkang teh gitu. Diwangsalna naon? Barang anu disindiranna teh disimputkeunana eta hurang sawah. Naon atuh ari hurang sawah teh? Bijawabeunana aya dina padalisan kadua anu disebut eusi. Sindir jeung eusi. Dina eusi henteu nemrak deui bijawabeunana teh, tapi nyamuni dina salah sahiji kecap anu murwakanti jeung barang atawa hal anu dimaksud teh teu beunang di hurang sawah. Teu beunang depi ka meumeut disamunikeun dina kecap anu murwakanti meumeut depi ka meumeut. Simeut nu diwangsalkeun naon? Simeut, wangsalna simeut. Eusi wawangsalan padalasan kadua teh biasana aya patilina jeung silih asih, cinta, tresna, birahi sareng sajabina. Ti payun tos dipedar eusina teh pan curhat, kayaan hate gara-gara asih, gara-gara cinta.
Contoh sanesna tadi teh benang di urang sawah, teu benang di pika meumeut tah ieu kanang gede pakauman dagdigdug saning ati. Kendang gede pakauman tah ieu teh cangkangna sekaligus wangsal di dieu teh aya diwangsal aya anu diwangsalkeunana. Naon ari kendang gede pakauman teh dina cangkang teh disebutkeunana teh nya nu mawi tadi disebutkeun gumulung. Sindir bagian sindir dagdigdug rasaning ati eusina ieu dagdigdug rasaning ati ieu teh eusina dina eusina aya bagian kecap anu sami sareng anu dimaksud kenang gede pakauman teh dina ieu dug nu mawi bangsalna bedug. Cara nyieun wawangsalan tah ieu cara nyieun wawangsalannya anu biasa sabaraha urang anu papanjalan wawangsalan kantos sawala sareng simkuring diskusi biasana kieu umumna mungkin wae anu teu kieu nya ieu mah urang anu umumna we upamana bae rek nyieun wawangsalan anyar bisa kieu artosna wawangsalan anyar teh anu diwangsalkeun teh barang anyar hal anyar tangtukeun barang atawa hal anu ku urang rek dijieun wawangsalan upamana bae parabola tah ieu kapungkur nuju nyontonana ieu nuju ngawitan usum mereme parabola harita mah upamana bae parabola nya eta parabola teh ku urang dibalibirkeun ku cara nyebut rupana sifatna atawa gunana dipapandaikeun kana barang sajen anu meh sarua jeung eta sarua rupana sifatna atawa gunana eta keur padalisan kahiji anu disebut sindir teh pokona bae kieu abdi mah antena buleud teh pada parabola teh pan buleud nya inggis ka antena buleud ieu mah wanguna antena buleud rupana kunaon antena buleud eta kumargi tadi teh rupana teh antena tapi buleud parabola mungkin anu sanes deui tidinya tiasa sanggeus nyieun padalisan kahiji ayeuna nyieun padalisan kaduana mimitina teangan heula kecap-kecap anu murwakanti jeung parabola jeung kecap parabola henteu kudu murwakanti sagemblengna nya tapi aya engangna anu sarua sasora anu murwakanti jeung anu aya dina kecap parabola upamana bae kecap-kecap bola embol rabul bela belapati parabun jeung lara ieu mah contona para biasanya terus gitu anu kaoptara lengkah salajengna jieun ungkara tina kecap-kecap anu murwakanti jeung parabola anu aya patelina jeung silih asih tresna birahi sareng sejabina tah ieu nasna eusi pan tadi teh nasna eusi wawangsalan nya ieu tah sarta diwangun ku 8 engang upamana bae kieu sejabela kasalira ya anu sareng caket sareng parabola bela nya henteu tiasa bumela kan aya la di dieu salira teu embol kan parabola kunaon teu embol terus derendonkeun anu tadi teh anu cangkang sareng eusi sareng eusina nya sindirna sareng eusina dihijikeun rendonkeun janten we kieu tah wawangsalan anyar abdi mah antena buleud sejabela kasalira gitu. Inggis ka antena buleud henteu tiasa bumela kan nu diwangsalkeunna parabola
sami atau napi kieu antena buleud rupana salira teu embol-embol kunaon antena buleud kunaon teu embol-embol jadi sadayana wawangsalan anu wangsalna parabola nah eta beunteuna tiasa barang anu saja sanes oge tiasa ieu dihandap aya sawatara wawangsalan anyar anu damel sapertos tadi tah damel anu kahiji ieu televisi dipilarian heula disindiran heula si televisi teh barangna teh disindiran nya dina sindir teh kotak kaca nu gambaran kotak kaca nu gambaran risi patepang deui ya. Jadi anu meruakan jeung risi naon televisi teh ieu risi teu patepang deui kan aya nuansa silih asih di dieu terus unggal pada dasarna aya naon aya dalapan ngang nah sanesna ieu patalikan sareng televisi nya abdi mah kotak gambaran seueur kaenggis karisi kotak gambaran teh televisi kan seueur kaenggis karisi contoh sanesna masih kana televisi ya ge kotak gambar si imah karena pada umumnya sok di imah gitu sih ayeuna mah sanes kebutuhan primer deui ayeuna mah tos perah di mana-mana televisi teh kotak gambar si imah titip diri sang badan tak imah anu merupakan tina sareng titip diri sang badan gambar hirup jero imah gambar hirup jero imah kapungkur mah bahasa Sunda kapungkur bioskop teh disebutnya gambar hidup zaman Rusdi jeung Mistem gambar hidupnya gambar hirup jero imah semuja nitipkeun asih sumeja nitipkeun asih lah ieu anu sareng TV anu murwa kantina sareng TV dina nitipkeun TV teu beunang di layar kaca di layar kacanya layar kaca teu beunang di pikarisi tah ieu anu murwa kantina sareng televisi di pikarisi contona oli aya oli kapungkur sacan aya oli kapungkur pisan mah ya. Minyak mobil leueur kental piraku lali ka abdi oli piraku lali ka abdi oli dina eta ieu kahiji nyindiran barangna minyak mobil leueur kental piraku lali ka abdi oli sok inggis ka minyak mesin oli pan sok disebat oge minyak mesinnya sok inggis ka minyak mesin sok inggis ka luli-luli sami luli di dieu anu merupakan tina minyak mesin batur bensin ulah lali kana janji ulah lali kana janji lali contoh sanesna tadi mah barang ieu mah tempatnya tenang pan hal tempat hal ngaran sejen tina barang malah bahasa Jawana anjing gogog aya tina kalangsu aya tadi na wawangsal kapungkur soreang ieu mah nyiran soreang dayeuh anyar Bandung Kidul pikir bati Sumureang saya setengah jelasnya ieu aya di dieu Sumureang tempat tatangga Banjaran caket jeung Banjaran tetanggana teh soreang ku abdi biheung ka sorang soreang keneh eta ge contoh sanesna ieu barang kupat lepet janur juru opat rumaos abdi nu lepat tepat anu kahiji
sinirna nya nyindiran barangna nu ka hiji mah dina cangkang dengan diwangsalakeunana ieu gumulung. Nu kadua ieu eusina dina eusi aya ieu teh naon leupeut janur juru opat. Upami aya nama naon atuh leupeut janur juru opat teh rumaos abdi nu lepat aya di dieu tah anu murwakantina kupat kupat kadaharan keur lebaran lepat upami teu wakca tuh lepat kana sami lepat leupeut janur batur lodeh padahal eta kapungkur sok dianggo sareng lodeh abdi anu kapati-pati pat kana abdinya aya pat kapati-pati kupat atau sanesna bulang barangkali ayeuna mungkin teu apal anu disebut bulang teh wadah lauk kapungkur mah wadah lauk anu dina tina anyaman awi repet reke pisan teh kedingan ku sok hideung lantaran anggoter terus dicat hideung terus tina bulang aya dan babasan kabung bulengan teh da pada eta lauk sok dioyak-oyak gitu supaya lieur dan mabok mungkin kan henteu gampil mabok henteu paeh gitu si laukna gitu bulang wadah lauk tina awi rumaos kabung bulengan jelasnya wadah lauk tina awi mah tina nyaman awinya kabung bulengan abdi mah kawadah lauk siang wengi ulang jentul tina leng bulang keneh sanesna wadah lauk batur cireung kabung bulengan ku enung cireung teh aya kandetik anu paranti ieu biasana sok dina luhureun bulang teh sok aya teh tukang lauk mah aya cireungna gitu cireungna karanjang leutik eta cireung teh karanjang leutik sok babarengan dihijikeun jeung eta jeung cireung biasana mah gitu. Kabung bulengan ku enung kabung bulengan ari kabung bulengan teh siga anu mabok lieur siga anu mabok di kulantaran di non dioyak-oyak gitu nya da nganak laukna ge biasa sok bari dioyak-oyak maksudna teh supaya laukna henteu paeh gitu dilarapkeun ka jalmi anu lieur kaedanan kulantaran ku cinta nah, jadi sanes kabung bulengan sanes upami orang seperti di lagunya duh Gusti abdi kabiruyungan siga nama teh maksudna mah kabung belengan nya aya kabiruyungan sedih kabiruyungan mah laksana jadi laksana aya lagu kapungkur ngeunaheun raoseun lagu namangan abdi kapi asem tah ngupingkeun eta tah rumpakan belah dinya duh Gusti abdi kabiruyungan cenah aya lagu eta nya nya kabiruyungan sedih biasana ari kabiruyungan mah atoh da ari kabiruyungan mah laksana sigana mah lepat eta anu pas mah kabung bulengan teh duh Gusti abdi kabung bulengan tahun kabung bulengan mah mun sedih kabung bulengan mah palawargi sadayana sanes nama ieu teh naon teh wawangsalan teh upami diajarkeun kalawan reles barudak teras piwarang ngedamel wawangsalan pikaresepeun da aya teteguhan di dinya teh aya teguh barang aya teteguhan barang atau pihal teteguhan dina kekecapan dina kalimah gitu ieu saya pisan pami diajarkeun kalawan leres mah gitu teu benten tentang gaya pami dina komik kapungkur mah semup teh kamunya semup aya ya ge sami kitu wawangsalan oge gitu nya menghanyakan jarang cekapku hese padahal mah da boteng budak resepeun da aya teteguhan teh aya teteguhan aya babadean
aya tatarucingan dina wawangsalan mah gitu. Kalau wargi sadayana kanggo sementawis mah sakitu bae heula ti simkuring perkawis nyieun wawangsalan. Urang teraskeun deui engke masih keneh sesindirannya tapi engke eta mah saparantosna urang medar heula anu sanes lah medar medar sastra atau bahasa anu sanes heula terus ke urang sambung deui ku sindiran mari masih keneh seueur perkawis sesindiran oge anu kedah guareun teh mari nemutkeun simkuring oge ya sesindiran teh kalebet kana karya sastra anu ageng pangaruhna boh kana bahasa Sunda boh kana kahirupan urang Sunda gitu. Timiti budak duikeun ka sepuh aya eta sesindiranana. Hapunten upami aya kalepatan upama dina ngucapkeunana dina ucapan simkuring anu kirang berenah hapunten anu ditedak bobo sapanon carang sapakan wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.